Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu dulur-dulur, mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Ieu sim kuring bade nguningakeun atawa neraskeun hanca anu katunda kamari dina nguningakeun 12 siksa pikeun jalmi anu salat tetapi salatna munfarid dina harti tara berjamaah. Hanca saladina panginten kantun nerangkeun siksaan anu ditibakeun ketika jalmi nu tara berjamaah dilebetkeun ka liang kubur. Siksa kubur jalmi nu tara berjamaah. Mudah-mudahan janten ilmu anu mangfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amalati jeung anapun ari anu pil kubri dina jero kubur paula eta ari anu kahijina yadiku direpekeun diheureutkeun dihesekeun nya alaihi ka eta jalmi anu tara berjamaah naon sualul mungkari wa nakir pertarosan dua malaikat sing sajama dulur nu tara berjamaah bagitu janajahna diasupkeun ka jero liang kubur sabada nu ngantun dikarantunkeun kudu dijapkeun 7 langkah ti harita jol 2 malaikat munkar nakir nakonan ka eta mayit masyaallah yadiku alaihi sualun munkar nakir maka hese beleke bisa ngajawabna man robuka teu bisa wa man nabiyuka henteu apal akhirna sirahna dipentung make gegendir sampai ka abes kana handap bendas saruni sapatala nasyaallah urang mudah-mudahnya sing disalametkeun tina sanes kanten azab kubur amin. Wasaniatu ari anu kaduana tustadu eta dibangetkeun dipoharakeun alaihi ka mayit nu tara berjamaah naon dulmatul kubri poekna alam kubur. Ya Allah urangnya moal ka manajik nu soleh asup ka liang kubur nu soleh nu toleh sarua nu beunghar nu miskin kokoro sarua ujung urang lebet ka liang kubur ketika jalmi anu asup ka liang kubur tara berjamaah maka wayahna kuburna poek mongkleng buta rajin teu katingali curug-curug ajan masyaallah keuremah sorangan bae nya poek nya tebaga amah masyaallah kabayang ku dulunya sangsara urang teu bisa naon walakaya. Wasali satu hari anu katiluna yadiku dirupekeun naon qabruhu kuburna eta jalma anu tara berjamaah hatta tando musing yen bakumpul pacorok naon lidlamuhu tulang igana eta jalma masyaallah keuremah poek ya tambah rupek bahkan ceuk sapalih menghimpit bumi samping kanan samping kiri samping ka tulang igana pacorok dina pada ngebrebet kagencet bumi masyaallah dulur sieun alem ya Allah kalakuana teu puguh hirupna teu waleh ripuh lamun datang waktu subuh tiu salat eleh ku tunduh jadi jalma susur sasar nafsu amarah diumbar lagu datang waktu asar ngajengkat indit ka pasar pagawean dag dig laku lampah jiga jurig lamun datang waktu magrib manehna kalah ka nyilib hirup teu boga rumasa awak lamokot ku dosa
lagu datang salat Isya manehna kalah ka dangsa. Masya Allah. Hayuhnya orang sami-sami sing rajin orang sholat berjamaah sangkan salamet orang di alam kubur. Mudah memanfaatna wallahu a'lam.